Masya Allah, segala rupa serahkan ke Allah. Lamun Kangjeng Nabi ditanya ke sahabat, ya Rasulullah, tapi teh hayang sugi sanupang sugina Allah penta kanupang sugina. Abdi hayang gagah sanupang gagahna Allah penta kanupang gagahna. Abdi mah hayang kuat nupang kuat dasa Gusti Allah penta kanupang kuatna. Hayang naon penta ka Gusti Allah. Kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugi ulah menta kamomonon. Urang cisoka mah minta kamu monon atuh segala ke Gunung Kawi segala macam-macam minimal minta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah Allah minta ke Gusti Allah sugi nu minta kaya sahabat abdi mah yang boga ilmu anu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu minta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaulah ilmu anjin ilmuwan meneueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaulah ilmu anjin la ilmalak ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu diberi istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari baik kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing Mirja 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam datang tetet ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti kolam Muhammadun datang ka bab ibtida poho tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab lawan nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae tulis bal beres dicabut. Nah itulah para jamaah luruskan ke Allah ulah di aku ilmu teh kurang no Allah gunakan sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding jeung bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teh istiqomah ieu cara nu kurang kuari keur dihaulan nu mantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung ulah barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam diundang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abu Yardani emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abu Yardani kula eta mun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha Abah kori nya nama bisa ceramah nya nama bisa mamaca nya nama mamaca tuh nya nama kikieuan bae hasakanya bae tolol meureunana mamaca kutu Brobani nya nama bisa Masya Allah sagala bisa Caki Ardadi mah di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajek eta teh meunang ngadidik Abu Yardani istimewa dan mantap berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah lima gula mah lain undangan Ki Subandi ga lain gula mah undangan Abu Yardani ngan wasilahnya sih itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis Kangjeng Nabi Ismail alaihis salah kita dipencit nurut
mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna. Mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana. Amin ya robbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar. Neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah. Ieu anak pandian nu rapi. Geus dipandian pakaian baju nupang bagusnya. Sisiran anu rapi minyakan. Cek Siti Hajar dek ka mana emang? Dek dibawa ke tempat makan-makan. Insyaallah tuh ku Siti Hajar di pandian, geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus, disisiran, diminyakan. Serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang. Dina hate ibuna pan dek makan-makan si mau belati. Pan mawa tambang tapi teu nanya geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah kamina. Begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah mencit anjeun teh wahai Ismail. Cek Kangjeng Nabi Ismail, di mana Allah ngainstruksikeun? Siap. Kula dipencit. Masyaallah kan. Nganabi wasiat Kangjeng Nabi Ismail ka abah, di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih. Jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun. Pikir ku nomor kedua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik. Abah ulah neuleuh merenyi abdi, abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun. Maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain katana besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi Ibu Hajar. Bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka Zat nu maha ngahampura, maha deudeuh, maha nyaah, maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi. Bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi, besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi, besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail ieu bajuna. Ai Ismail na ka mana dititipkeun ka Zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha? Bejakeun dipencit ieu bajuna. Masyaallah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencet ulah supaya ngomong kitu. Masyaallah kari. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail, Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana. Mangga bapak abdi besi rek dipencit.
begitu di talian Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim, jol ke iblis. Cek iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon mana ieu mencit anak? Ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh. Cak iblis ieu bawa soal bisa cek teh bah. Moal bisa dirobah ieu. Sia emang aing teh nyaho. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia. Aing nyaho ka dia. Dia teh lain manusia. Dia tolol bae dia mah. Asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkas lah di tembereun. Nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel, begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar ceger me timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis tengah matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta Allah bocos aduh cek iblis teh aing nasib aing kos kieu cek kitu lah mal mundur aing mah kajian kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 bel nginaheun da lamun nyaba ke hiji awewe-awewena bari nyakelan tasbeh tiis hate Allah 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 ieu mah lain. Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV. Masya Allah. Malah ayah di Cisoga paling di panggang. Allah Allah Allah. Nah, cek iblis. Assalamualaikum. Salam. Iya hajar mohon. Nyaon teh. Anak Ismail tuh dek dipencit. Wah, banyak bapak mencit anak. Ih, kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu mantak dipencit nanya teh ka Ibrahim. Nanya. Naon eta nu mantak dipencit? Nya lo boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba geraan itu. Salaki kulama nabi. Salaki kulama nabi. Nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah. Pasti instruksi ti Gusti Allah. Lain cara kiai di Cisoka. Wah, tama kiai raradutan tama kos itu. Salaki abdi mah nabi cak jana. Pokoknya sekali instruksi pasti instruksi. Percaya angkap ke dek dipencit dek tanah. Masya Allah. Eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki. Lantaran salaki na tilok na bohong. Kok mau kifudolim, Masya Allah karim. Nyana mah setengah bajingan sebenarnya. Balik peting ya jana. Orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah. Rahasia perusahaan teman. Aduh siapa bapak anak bapak rusak tadi dek percaya kumaha pemajikan kan udah salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deh kak ini mah rada tajem gitu biasanya lain parfum boti mah yang maka lah budak kah orenganan malah bejakeun di bel ieu mah baja ieu mah kak ieu mah parfum awewe mah kos nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh gorenganan kanyahoana mah geus 7 tahun dituntun muda kayak anak saha deui atuh dek percaya kumaha pemajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah. Nah geus heseun iblis datang deui ka Kanjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah mana teh kuresep haju mana dek dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kanjeng Nabi Ismail kula moal keluar ti perintah Allah sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah subhanahu wa ta'ala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail joger bae mata nu hiji deui kena buta besi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta
Ya Allah ya Rob, jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina, nimpahan Jumratul Aqobah, nimpah ula wusto Aqobah, ula wusto Aqobah sasakalana eta. Ya Allah ya Rob, langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam, geus digolerkeun di dinya, disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bismillah, ya Allahu Akbar. Tarik kalhut, tarik dekat tungkulkeun ka hadap, teterak Kangjeng Nabi Ismail, Abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi. Ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga Abah. Ulah aya karunya abdi geus siap jasa. Sekali deui. Bismillah, ya Allahu Akbar. Tarik ka luhur kenceng. Ka handapkeun deui. Teterak sama sekali teterak. Udah Kangjeng Nabi Ismail, bah coba ganti pesona, bah coba ganti pesona ke heula. Ieu Abah lain lalagaan ieu pesoke, urang coba heula ka tangkal korma, langsung dibabetkeun ka tangkal korma, buntung tangkal korma. Coba ka batu langsung dicoba ka batu, belah batu. Kurang kumaha apa, kurang kumaha. Coba sekali deui bah ieu pencit dan pancang jasa ieu. Kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah. Masya Allah karim. Kasih keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun. Budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu ge can lempeng. Tauhid ka Allah manteng na pohar. Ya Allah ya Rabb. Ai kieu ti Nurjaya mah lain deui. Nah, pencit deui sekali deui. Begitu dek dipencit deui. Falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali, Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil, bawa panggul ku anjeun gantian Ismail. Masya Allah Kangjeng Nabi, malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril, dibawa ka dinya. Wa fadainahu bidzibhin azim, digantian wahai Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalili kekasih kaula, tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga. Langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe, cek Kangjeng cek malaikat Jibril, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamdu. Urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta kiato teu nyaho rongengna kuari we nyaho gorenganan. Allahu Akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd, pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunya aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim. Kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus. Setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamid
Dumajid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah disebut sholawat Ibrahimiyah, mun dibaca ba'da sholat 7 kali, tapi ba'da subuh mah 40 kali. Insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate, tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sodako. Tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sodako. Hei, eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang mah, koret doang kata tangga, koret tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa. Koret mah. Kayak koret merepet mah tatangga teh dibere, anak teh dibere, nyana mah jang nyana aya, eta ngaranna koret merepet. Koret merepet dur-dur pet mah tatangga teh dibere, anak pemajikan teh dibere, nyana ge hayang jajat menta. Contohna sieun. Eta kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa. Ya eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapeun anggel. Kanyawan ceulina ku cucurut. Ya Allah ya Rabb. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail. Tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna, mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100. Malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100. Malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail. Datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe, 300 bunding, 100 onta, atuh hiji-hiji Haji Pendi. Ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga. Ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu. Gorenganan ngabagina teu akur. Buntut ka imah ceker imah. Hate imah. Hulu imah. Cek tetangga aing naon goblok. Ribut. Kadanan mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres. Masyaallah. Eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajeun mah teu. Di Cisoka mah kabehan. Ya Allah ya Rabb. Nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail, intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang. Sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan. Loba anu ti jararaut ti Baghdad, ti Iran, ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaisimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat tanpa kudu lelempangan cara ti fudoli sapeting 3 panggung. Baheul lain hanya marata syahadat pugunyana ge subuhna kieu teh. Allahumma ini cak anakna bah emang duhatan naon loba omong ya. Atuh lamun nyana kos kitu atuh masyarakat aja leuwih ti kitu sarua bae kabehan horenganan. Nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim. Kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut ti Mina terus datang ke tempat pangsa Ian Mas'a. Iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala. Lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui Masya Allah kan. Namrud mah sarua jeung Firaun
mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun lah, orang maningan cara Haji Jaya baik itu tah sudah mencitan jelema bae gitu. Kanjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan buluh Ibrahim paehan cek para penggawana maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakan ngagedurkeun seuneu nu luar biasa, nu mawaan kayuna himar. Himar teh ngaranna begal, eta himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae lantaran boga salah mawaan kayu jang meuleum kakasih Allah. Dak sorananya nama kosu cerik mun urang ngadenge ye ge ye amir mun hees okos himarnya na aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah himar terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulanna mah Kanjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleum. Masya Allah karim lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman dibeuleumna Kanjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel, cek urang Cilongok mah jepretan ya pada bae jon kimrine gewe ya pada jepretan lah dijepretkeun cet blek kada seuleuh sakitu ngagedurna dikitab ku Gusti Allah ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Hei sana awas ya cek Gusti Allah sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran siat tina ngaran seuneu. Masya Allah jadi naon atuh cak seuneu aing ye kuli barda tiis meneh wassalaman awas jadikeun kasalamatan. Eta Kanjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana Masya Allah tiis luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiis awas saja Masya Allah langsung Kanjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alabatan di aser kuari ge lamunan WS ieu kateuhan Nabi Ibrahim ye kuari kateuhan Nabi Ibrahim Masya Allah kari di samping sare tatangkalan jararadi nungaran anggur, nungaran apel, nungaran jeruk, berbagai-bagai buah-buahan. Masya Allah, Kanjeng Nabi Ibrahim hudang, ibaja apel, ibaja jeruk. Tuh, Kanjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka bubuahan loba. Di Imah Haji Pendi mah urut loba di hes, di padang hes. Eueuh. Komo tatarina eueuh, atuh eueuh bae geus. Nah iya ge khawarikul adat ya termasuk min jumlati belah kencai mah ya Kanjeng Nabi Ibrahim istimewa Masya Allah dan bantah kuari sok diwirid ku urang Cisoka kaki Wahab gamenta coba ge Ki Ato Ki Nurjaya pernah kukula dibere wirid ji wirid ku Ki Nurjaya langsung nyekal sana tutung
ulah jelaskan ka kula ngawirid aja teu khusyuk. Masya Allah Haji Pendi dibere deh ku kula kuari ge buukna putih keneh eta teh urut kabeulem tadina bareng bari putih bahkan mun dibuka calanana putih jerona gitu sakudur awak putih kabeh tanda geus tereh ka ditu. Nah guys kesimpulan nama Kangjeng Nabi Ibrahim salamet. Kangjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna Turki. Besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kangjeng Nabi Ibrahim yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu. Kuari nyencelengan sapoena 100 perak kadituna 50 juta sabaraha tahun enta sih kaburu parae di Turki. Masya Allah karim. Kangjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem. Tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, anjeun berangkat ke Syria Syam." Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Syria ke Syam. Tidinya Kangjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Kangjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ke Suriah ke Yerusalem. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah, naon nu dipenta ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim teh loba pamenta, Rabbi habni minas sholihin. Gusti, di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti, abdi teh nyuhunkeun putra. Lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna. Aisyah kadar jang tukang nonton TV maulah Gusti, jang kadar sakadar WH-an WH data tumpung nama ulah Gusti, jang sakadar mangun simplong mah teu hayang abdi teh Gusti. Abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu saleh. Masya Allah ibu bapak penta ka Gusti Allah. Jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam dina ayana kiai na teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama teh ngembangkeun agama, di mana celek ngaji, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara, nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Sanu mimilu jadi jurig. Banter kiai nu mimilu di negara, kiai caksia sama aing mah toser doang. Ai polisi memang tiba heula jadi juri cenah mah. TNI jadi juri cenah mah, emang juri negara cenah mah. Atuh kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acak. Inilah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai, asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai? Eueuh sama sakali.
jeung teu maksud dararawah di dinyana teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun rarang sadan. Kiai baheula nu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Au, cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Au. Hei, Kiai, cau. Au. Nah, barang kukuda geus servis, wari bisa nyana cau horeng. Nah, ieu Ki Subandi ge geus servis we. Cau. Ki Wahab mah wari ge cadel keneh lau nyana mah. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi, Masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung. Istrina Siti Hajar ngandung, Masya Allah, borosote seorang anak lalaki. Kasep nauh tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleuh ti dia ya. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon gara? Solear kabeh. Komo ieu mah raja solear ieu mah. Ngan pada buntutan doang. Atuh tinggal kurang dijieunkeun bae ku hari. Waduh kasep. Ya Allah ya Rabb, Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayat ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep. Timimiti tarangna, halisna, irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep. Arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail, naik 10, naik 11, 12, 13, Masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna. Loba awewe anu penasaran hayang neuleuh Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar, teu kae masalah. Seubeuh bae. Urang lamun kuari seubeuh neuleuh beungeut haji pedi lapar mah. Lapar. Malah keluar peureut. Masya Allah. Bedana Kangjeng Nabi Ismail. Nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ya Allah ya Rabb, dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah, dibere pangbubungah, ya Allah, bi ghulamin halim, dibere anak nu ngaran Ismail. Halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa, disebut aris. Sabar mah loba, tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga nu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar, di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna, cerdas dan luar biasa. Eueuh pibendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina
salian ti resep teh capetangna, dina salian ti capetang cerdasna, dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masya Allah, du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa. Masya Allah kan lamun urang boga anak kos kitu ngeunah. Nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim diberi impian ku Gusti Allah. Impianana model, impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail. Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancak titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe. Nu ngaran munding 300 munding, onta 100 onta. Lain dina bulan haji bae. Ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang. 300 jamus munding 100 onta. Ya Allah ya Rabb, datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging, kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe, nu resep onta daging onta, nu resep munding daging munding, kabeh ngarasaan. Datang ke malaikat kageteun malaikat. Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing. Masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Belaraja. Lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi. Loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Belaraja, KTP-na mah urang Cisoka. Yato ieu. Aya kemodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta. Ya Allah dibere saparapat on, dibere saparapat on. Jukunya ditusukan digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Masya Allah. Komo tukang mencit kulit dibawa kunyana, hulu dibawa kunyana, ceker dibawa kunyana, jeroan dibawa kunyana. Heuy ieu kumaha lalakonna. Masya Allah talancuh lagi talancuh dibawa. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu orang dititah kunyana. Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh ta 1000, dalahar ta kumaneh 300 man munding ta dalahar kumaneh onta. Ya Allah ya Rabb, masyarakat mika cintana luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana mah bebereanana nu pohara. Teueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim, bahkan antara Baghdad Suriah, Palestina Suriah, Mekah Suriah, lantaran Suriah teh pusat perpasaran, pusat pasar di mana baik nyieun kam-kam, nyieun pos-pos, jang pedagang-pedagang, jang musafir-musafir nu liwat, setiap liwat kadinya kudu disuguhan. Ya Allah ya Rabb, beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara, maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh. Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharan teh ieu sedekah
mandi ribuan hewan disodakohkeun henteu nyaah cek Kangjeng Nabi Ibrahim ieu hewan milik Allah lain milik kula teu ngarasa ngapimilik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katutesina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sodakoh selama Allah marentah boro-boro hewan andai kata kaula boga anak kula mau diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurut ka Gusti Allah. Masya Allah kan iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balagu ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapana bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah ini ra'aitu fil manam abah tadi peuting ngimpi daon abah anni azbahuka abah ngimpi titami mencit anjeun wahai Ismail fanzur madza taro coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh tah titah mencit anjeun teh kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tumar laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokona mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah. Urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju ti tadi pencit ambo-ambo berendanan Gusti banyak kudu mencit anak mendingan haji pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil mangfaat nah Gusti. Ya Allah ya Rabb coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti ya tumantaknya nama ilunan jeung kiai ge pamajikan geus teu okeun nu mantak geus teu okeun atuh geus mangfaatna. Tuh pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun di Al-Qur'anul Karim dibaca ku urang faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kula mah lamun maca ayat eta ngahan bekos ku bode etek. Cek kula teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot. Masyaallah. Kangjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah urang majol anak masyaallah geus mamawa kampak ya bah kampak leutik ya bah emang jang naon karang abah ya maksudna naon sia belikeun motor bah lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah sial da urang Cisoka boga goblok. Oh Cisoka siana naonan cak aban he pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ibu dah. Ah ieu bae seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang nu kadua adina geus mau martil gede be mak. Awas ieu mah ieu naon sia naon lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji. Sial boga anak karari amat sia ieu naonan bisa naonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas. Masyaallah imah hareudang imah
hareuda ngobrol bae bapana jeung pamajikan anak orang jadi karari bogan sia si pasantren modern cakaing pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau marti lo paling jara gaji ya gara-gara pasantren modern kos kieu tah tan wadina mah mangkaning tan tu pasantren modern acannya nama acan mah sakola tah hasil sakola mah kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan deuh jahat sama kos kitu mah deuh itu jadi polisi atuh polisi ge modalna priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak urang deres keneh sakieu mah ye nu bener tungtung nu bener boga anak teh masyaallah Masya Allah. Nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pasantren salap pak nya nama paling ge nyicingkeun ti mau marti paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sambar janji ieu balik pasantren ngomong-ngomong mah hayang naon umur sabaraha mah umur pasti nanyakeun umur emang emat tilok ngitung ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling ge kos kitu doang ulah leuwih ti 30 mah waduh bibit kolot dia ka ditu mah tah eta paling ge sakitu santri salaf bang demona teh kawin cek mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh si anak kan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mah kula kan geus pasantren ye di dieu tigan mah ye di dieu sanusi ye di dieu umul barohin mah pinuh ku katauhidan mah mama tugasna ngawinkeun ka dituna urusan kula masyaallah mah Allah luar biasa atuh geus pokona mah engke ge hese-hese teh mah balik deui ka mama eta santri balik ge sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat aya nu tarekat aya nu hakikat kudu geus datang ka hakikat mah beuh budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di dieu kudu jasa mah teu kan ngeunaheun ai make salaf mah masyaallah sagala rupa serahkeun ka Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah tabi teh hayang sugi sanupang sugina Allah penta ka nu pangsugina abdi hayang gagah sanupang gagahna Allah penta ka nu panggagahna abdi mah hayang kuat nupang kuatna saha Gusti Allah penta ka nu pangkuatna hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugi ulah menta kamomonon kurang jisoka mah minta kamu monon atuh segala ke Gunung Kawi segala macam-macam minimal minta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah adik suka Allah minta ke Gusti Allah sugi nu minta kaya sahabat abdi mah yang boga ilmu anu boga ilmu saha Gusti Allah minta ke Allah nu minta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaulah ilmu anjin ilmuwan meneueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaulah ilmu anjin la ilmalak ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama ayangan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunah
nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat. Aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu. Aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu. Belah dituna engke bakal paroho kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing Mirza 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam datang tetet ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti kolam Muhammadun datang ka bab ibtida bae poho tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab naon nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae tulis bal beres dicabut. Tah itulah para jamaah luruskan ke Allah ulah diaku ilmu teh kurang no Allah gunakan sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame. Ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu kurang kuari keur dihaulan nu bantak urang daratang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung ulah barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam jadi ondang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abu Yardani emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abu Yardani kula eta mengobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha Abah kori nya nama bisa ceramah nya nama bisa mamaca nya nama mamaca tuh nya nama kikieuan bae hasakanya bae tolol meureunna mamaca kutu berobani nya nama bisa Masya Allah sagala bisa Caki Ardadi mah di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajeg eta teh meunang ngadidik Abu Yardani istimewa dan mantak berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ieu mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja lain kula mah undangan Abu Yardani ngan wasilah nyana sih itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis Kangjeng Nabi Ismail alaihis salah titah dipencit nurut mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya robbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah ieu anak pandian nu rapi geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapi minyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus disisiran diminyakan serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang dina hate ibuna pan dek makan si mau belati pan mawa tambang tapi teu nanya geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar datanglah kamina begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah mencit anjeun teh wahai Ismail cek Kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikeun siap kula dipencit Masya Allah kan ngan abdi wasiat cek Kangjeng Nabi Ismail ka abah
di mana-mana kula dipencit hiji talian lengan kula nu mantak di talian lengan jeung suku abeh begitu kula meronta katalian abah tepati sedih jang abdi mual sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir kur nomor kedua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abe getih abdi ulah aya nu nempel selain katana besi kurang ganjaran abdi kusebab ngecret ka leungeun baju abah nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail ieu bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit ulah supaya ngomong kitu masyaallah karim eta wasiat diabadikeun di sejarah eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama sagede Ismail Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapa mangga bapak abdi besi rek dipencit begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim jol teh iblis cek iblis wahai Ibrahim aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak eueuh atuh kunaon maneh ieu mencit anak ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak ayeuna nu kudu dipencit pencit bae asal instruksi Gusti Allah waduh cak iblis ieu bawa soal bisa aja tebah moal bisa dirobah ieu sia emang aing teu nyaho cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia aing nyaho ka dia teh lain manusia dia tolol bae dia mah asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkas heula hari teu meureun nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar ceger timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta Allah bocos aduh cak iblis teh aing kasih baik kos kieu cak kitu lah mal mundur aing mah kajian ku kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 bel nginaheun da lamun nyaba ke hiji awewe-awewena bari nyakelan tasbeh tiis hate Allah 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 ieu mah lain Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV Masya Allah
malah aya di Cisoga balik dipanggang eta Allah Allah Allah. Nah cek iblis assalamualaikum salam ieu hajar mohon nyaho teu anak Ismail tuh dek dipencit wah banyak bapak mencit anak ih kuari geus digolerkeun naon cenah nu mantak dipencit nanya teu ka Ibrahim nanya naon eta nu mantak dipencit nya nu boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah coba geuraan ka ditu salaki kulama nabi salaki kulama nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah pasti instruksi ti Gusti Allah lain cara kiai di Cisoka wah tama kiai raradutan tama kos itu salaki abdi mah nabi cak jana pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya angkap ke dek dipencit dek naon Masya Allah eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong kok mau kifudolim Masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya balik peting ya orenganan ya Allah ya Rabbi mau dibejakeun lah rahasia perusahaan teman aduh yang bapak anak bapak rusak tadi dek percaya kumaha pemajikan kan jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak lah budak Kak orenganan mal bejakeun di bel ieu mah baja ieu mah Kak ieu mah parfum awewe mah kos nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun muda kayak anak saha deui atuh dek percaya kumaha pemajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah nah geus heseun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah man teh kuresep haju mana dek dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal keluar ti perintah Allah sebab abah kula Nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kangjeng Nabi Ismail jager bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta ya Allah ya Rabb jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina nimpahan Jumratul Aqobah nimpah ula wusto Aqobah ula wusto Aqobah sasakalana eta ya Allah ya Rabb langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim Bismillahi Allahu Akbar tarik kalhut tarik dekat tungkulkeun kadap teterah Kangjeng Nabi Ismail abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah ulah aya karunya abdi geus siap jasa sekali deui bismillahirrahmanirrahim akbar tarik ka luhur kenceng kahandapkeun deui teterak sama sekali teterak udah Kangjeng Nabi Ismail bah coba ganti persona bah coba ganti persona ke heula ieu abah lain lalagaan ieu pesoke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma buntung tangkal korma coba ka batu langsung dicoba ka batu belah batu kurang kumaha abah kurang kumaha coba sekali deui bah ieu pencit dan pancang jasa ieu kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah Masya Allah karim kasih keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun
budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng can lempeng ieu geus pohara tauhid da ka Allah manteng na pohara ya Allah ya Rabb ai kieu ti Nurjaya mah lain deui nah pencit deui sekali deui begitu dek dipencit deui falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril sokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul ku anjeun gantian Ismail Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalili kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cek Kangjeng cek malaikat Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cek Kangjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamdu urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta kiato teu nyaho rongengna tak kuari we nyaho gorenganan Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim inna kadzalika najzil muhsinin Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim kepasrahan anjeun ka kaula kabageran anjeun terhadap umat kadedeh anjeun terhadap umat kabarahan anjeun terhadap umat maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamid Majid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita na disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da sholat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah hei eta mah merepet dur-dur pet atuh pada teh koret aya 3 bagian aya koret merepet dur-dur pet aya koret doang aya koret merepet dur-dur pet aya koret doang mah koret doang kata tangga koret tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah kayak koret merepet mah tatangga teu dibere anak teu dibere nyana mah jang nyana aya eta ngaranna koret merepet koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere anak pemajikan teu dibere nyana ge hayang jajat menta contohna sieun eta harus merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa ya eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapeun anggel kanyawan ceulina ku cucurut ya Allah ya Rabb Layla para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100 malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100
malam ke-10 ngimpi deui terjadilah pemencitan anak nungaran Ismail. Datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji haji pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu gorenganan ngabagina teu akur buntut ka imah cekna ceker imah hate imah hulu imah cek tetangga aing naon goblok ribut kadanan mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajeun mah tadi Cisoka mah kabehan. Ya Allah ya Rabb, nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang. Sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan. Loba anu ti Jararaut ti Baghdad ti Iran ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaistimewaan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat tanpa kudu lelempangan cara ti Fudoli sapeting 3 panggung baheul lain haju maraca syahadat pugunyana ge subuhna kieu teh Allahumma cak anakna bah emang duha teh naon loba omong ya atuh lamun nyanana kos kitu atuh masyarakat ge leuwih ti kitu sarua bae kabehan horenganan. Nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim. Kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut di Mina terus datang ke tempat pangsa Ian Mas'a iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kiai-kiai urang nu laluhung kira Syamna di dieu di ditu abuyana Bu Kiai Abdul Halimna di dia Abuya Ardanina ieu teh jadikeun contoh ku urang kabehan lain sekadar ilmu dibaca na hungkul tapi ieu ke masyarakatanana meureun nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk urang babarengan cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah keur kitu make samping kieu make jas kieu make pakaian polisi ketika urang Allahu Akbar mah hate urang sarua ka Allah. Polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri berikut hukum TNI untuk pengamanan dalam berikut luar negeri eta teh jangamankeun negara urang bertugas supaya manusia aman diamankeun ku manehanana bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah bisa ngembangkeun agama lillahi taala jadi alhasil teu salahna polisi jadi polisi ka Allah abri jadi abrina ka Allah presiden jadi presidenna ka Allah menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkat ka Allah urang masyarakat batu komo kegiatan naon sarua pada ka Allah ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi nuturkeunana para ulama para aulia Allah tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol nu mantak nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskeun innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu masyaallah jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah teh dina syariat nu bersyariat dina syariat nu berthariqah dina thariqah nu berhakikat istiqomah dina hakikat insyaallah eta teh bakal fala khaufun alaihim wala hum yahzanun moal aya khauf jeung moal aya hazan boro-boro di akhirat boro-boro di kuburan di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah dina syariat insyaallah maut di jero kubur moal aya khauf jeung moal aya hazan moal aya sieun ibu bapak maut
begitu maut bakal aya pertanyaan malaikat lantaran di dunia disebut Allah sumastaqom istiqomah dina syariat artina istiqomah dina syariat teh kumaha lamun haram simnya haram kenana ka hate urang oh ieu mah haram lamun makruh cek hate ieu mah makruh ieu mah wajib cek hate ieu mah wajib urang laksanakeun ieu mah sunah yeuh urang laksanakeun ieu mah mubah oh ieu mah mangga rek kumaha oge geus nu haram haramkeun jauhan nu halal halalkeun silahkeun nu wajib laksanakeun istiqomah ulah nu haram di halal nu halal di haram ieu lah nu bakal cilaka sebab teu istiqomah panjang urang menceritakeun tentang sumastaqamu datang kad fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kabelah dituna mah jelema nu kos kitu teh ulaika ashabul jannah khalidina fiha jelema nu Allah pangeranna istiqomah dina syariatna bakal diasupkeun ka surga Allah subhanahu wa ta'ala di surgana lain ngontrak sapoe dua poe tapi khalidina fiha mudah-mudahan ku cintana urang ka Allah ku cintana urang ka Kangjeng Rasulullah cintana urang ka para ulama cintana urang ka para aulia Allah urang dijadikeun ku Gusti Allah ashabul jannah amin ya rabbal